Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, haturan, wilujeng sumping, wilujeng patepang deui sareng channel di Kopian. Diskusi konsep pikiran. Mudah-mudahan urang salamina aya dina panang tayungan kersana Gusti Nu Maha Suci, Pangeran anu murbeng alam, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dina danget ieu sim kuring baris nyobi-nyobi ngabahas perkawis naon bedana pangabutuh sareng kahayang. Video ieu kabagi dua bagian, langkung ti payun nyaeta bagian anu kahiji urang bahas dina perkawis pangabutuh. Numutkeun definisi nu disebat pangabutuh teh nyaeta hiji perkara anu kudu dicumponan ku manusia salila hirup di alam dunia, sabab lamun eta perkara teu kacumponan bisa nimulkeun hal-hal anu teu dipiharep, oge bisa nimulkeun masalah-masalah anu ngabahayakeun pikeun kalumangsungan hirupna manusia. Eta numutkeun definisi. Naon wae atuh perkara-perkara anu dibutuhkeun ku manusia. Perkara anu dibutuhkeun ku manusia teh aya 5 perkara. Anu kahiji nyaeta sakopeun. Anu kadua sarapeun, anu katilu sagekeun, anu kaopat sajungeun, anu kalima sahoseun. Nah, anu 5 perkara eta masing-masing aya alasanana naon sababna eta pangna dipikabutuh jeung masing-masing ngandung syarat. Jadi aya alasan naon sababna eta dipikabutuh jeung aya syarat pikeun nyumponan pangabutuh eta syaratna naon wae anu dibutuhkeun tina nu dipikabutuh eta. Tanapi naon wae syaratna nu kudu aya dina perkara-perkara anu dibutuhkeun eta. Urang kawitan ti nu kahiji nyaeta nu kahiji teh sakopeun. Sakopeun teh nyaeta dahareun. Memang makhluk hirup khususna jalma anu kumelang di alam dunia pasti butuh kana dahar. Tapi naon alasanana atuh pangna jalma make butuh dahar? Alasanana sabarna mah simpel. Alasan anu kahiji pangna jalma butuh dahar nyaeta pikeun ngaleungitkeun rasa lapar. Sabab teu mungkin jalma dahar lamun teu lapar. Tah, anu kadua alasanana pangna jalma butuh dahar teh pikeun mulihkeun deui, pikeun ngahudangkeun deui tanaga anu kacongcai, tanaga anu geus ngurangan salila dipake aktivitas dina kahirupan sapopoe. Eta alasanana. Ngan dua-duana alasanana mah. Ai syaratna naon wae anu dibutuhkeun pikeun nyumponan pangabutuh anu dua tadi. Syaratna kahiji kadaharanana kudu sehat. Sehat di dieu ngandung harti kudu ngandung protein, ngandung gizi. Atuh anu kaduana kudu steril. Nah, anu katilu anu ngeunah di daharna, anu mirasa. Anu matak mirasa di daharna. Nah, eta syarat-syaratna. Anu kadua nyaeta sarapeun. Sarapeun teh nyaeta pakaian. Pakaian naon atuh pangna urang butuh ku pakaian? Anu kahiji alasanana pangna urang butuh ku pakaian lamun ngudag kana syariat agama Islam, khususna di agama Islam, bahwa jalma-jalma anu ngagem agama Islam diwajibkeun nutupan oratna, nutupan kawirangna, nutupan kaerakna nu aya dina anggota awakna ku pakaian. Eta nu kahiji. Anu kadua, pangna urang butuh ku pakaian teh nyaeta pikeun nang tayungan diri urang, pikeun nyalinungkeun diri urang tina gangguan-gangguan panyakit nyaeta diantarana hawa, angin,
sangkan teu ngakibatkeun masalah kana diri urang. Anu katilu, fungsina pakaian alasanna urang butuh ku pakaian teh nyaeta pikeun namahan adab jeung tata kasopanan dina engguning campur gaul jeung papada jalma. Jadi lamun urang campur gaul jeung papada jalma dina sapopoena hirup kumuh, lamun urang make pakaian anu pantes, make pakaian anu buni, tangtu eta bakal namahan kana adab jeung tata kasopanan dina campur gaul. Eta anu kadua nyaeta saarapeun. Anu katilu nyaeta sagekeun. Sagekeun teh nyaeta imah. Naon alasanna pangna urang butuh ku imah? Urang butuh ku imah teh hampir saimbang jeung saarapeun tadi. Mangpeda imah memang rada lega. Naon sababna? Nu dibutuhkeun tina imah mah nu kahiji pikeun nyalinungkeun diri urang tina mara bahaya, boh sato galak, boh musibah alam, boh kajahatan anu ditimbulkeun ku papada jalma atawa ku pihak-pihak anu jararahat. Anu kaduana butuh tempat urang pikeun reureuh. Ngareureuhkeun awak urang tina sesa-sesa kacape tas digawe aktivitas sapopoe. Anu katiluna urang oge butuh pikeun ngumpul jeung kulawarga, pikeun ngumpul ngariung jeung baraya, ngumpul ngariung jeung dulur. Urang butuh tempat anu genah merenah tur tumaninah nyaeta imah. Ai syaratna naon wae imah? Syaratna mah ngan tilu sabenerna mah anu mutlak. Anu kahiji imah teh kudu weweg pageuh, anu kadua imah teh kudu buni, anu katilu imah teh kudu iuh. Ngan sakitu syarat anu dibutuhkeun mah. Ayeuna nincak anu ka sakopeun, saarapeun, sagekeun. Anu kaopat nyaeta sajungeun. Sajungeun teh nyaeta mangrupakeun waragan atawa bekel pikeun urang init-initan. Tangtu urang perlu oge init-initan, boh masamoan, boh init ka tempat gawe, init ka mana wae. Terutama ya zaman ayeuna, urang boga budak sakola. Kadang-kadang budak sakola jauh ti imah urang. Urang butuh waragad, butuh ongkos pikeun sajungeun. Nah, butuh bekal keur di jalan. Nah, tapi kan aya nu leuwih penting tibatan obat eta. Urang percuma boga obat lamun urang teu sehat, lamun urang teu cager. Memang simkuring oge ngaku yen kasehatan oge dibutuhkeun ku urang teh. Tapi sing inget yen menjadi prinsip pangabutuh, lamun urang butuh kana hiji perkara teh lamun urang can boga eta perkara. Lamun urang butuh kana hiji barang, tangtu urang can boga eta barang. Lamun urang butuh ku hiji kayaan, tangtu urang can ngalaman eta kayaan. Nah, seperti tadi, lamun urang butuh kasehatan teh lamun urang memang teu boga kasehatan, tanda petik urang keur dina kayaan gering. Nah, jadi lamun keur cager mah sabarna teu butuh ku kasehatan teh. Teu butuh ku kasehatan teh. Justru masalah kasehatan gumantung kanu tilu tadi. Nyaeta tina dahareun, tina pake jeung tina imah. Mun tina dahareun kan syarat anu tadi kudu aya giji, kudu steril, otomatis eta bakal ngabantu kana kasehatan urang. Tina pake oge kudu nu bersih, lamun geus kotor gancang sisih gancang disalin, otomatis bakal ngajaga kana kasehatan urang. Sumawona imah oge, lamun imah misalnya nyumponan syarat, misalnya imahna bersih, imahna berseka, ventilasi anginna oge kajamin, otomatis kasehatan urang oge bakal kajaga, bakal kariksa. Justru poinna aya di nu nomor 4 teh nyaeta sajungeun. Naon sababna? Jadi lamun urang geus satekah pola ngariksa ngajaga kasehatan urang, tapi isuk jaga ninggeto akhir bari urang katarajang ku galingging panas tiris, kena ku panyakit, kan urang teh perlu tatama, perlu diubar, perlu ka dokter. Justru anu kaopat nyaeta sajungeun. Nah, urang lamun geus boga sajungeun mah urang rek diubar ka mana wae ge bakal kelar. Urang diubar ka mana wae ge moal galideur da geus boga bekelna, geus boga ongkosna pikeun diubar. Nah, eta karek obatnya. Ayeuna anu kalima nyaeta
sahoseun. Nah ieu mah cigana rada jarang, rada langka kapikiran. Nya khususna ku sim kuring, sim kuring anu kalima mah hampir dipopohokeun, hampir tara kapikiran, malahan lain hampir di tara welah mimineng nama, mimineng tara kapikiran nyata sahoseun. Nah di dia urang kudu sadar yang hirup dharma wawayangan, hirup dharma saniwara. Urang gumelarna ke alam dunya teh teu hayang-hayangan. Jadi urang sabarna gumelar ke alam dunya teh estuning diumarakeun. Anu akhir baring jaganing pageto urang bakal tinemu jeung hiji poe nyaeta poe panungtungan. Raga ditinggalkeun nyawa, maot pingaraneunana. Sedengkeun cek karuhun baheula, cek kolot baheula, komo lamun dikaitkeun jeung ajaran ageman ajaran Islam, urang kudu maca diri urang teh asal ti mana, urang keur aya di mana, urang rek balik ka mana, jeung naon anu rek dibawa. Sakumna awak-awakan pasti bakal ngalaman maut. Nah lamun pangabutuh anu opat tadi salila ieu urang jungkir balik berang peuting digawe ngalemur nepi ka gering, dug hulu pet nyawa melaan pangabutuh anu opat nyaeta sakopeun, saarapeun, sagekeun jeung sajungeun nepikeun ka poho urang kana sahoseun. Nah perkawi sahoseun ieu rupina eta mah bahasanana kedah bahasan khusus margi kaetang panjang. Namun sing boroge nada siapunten sanes bade mapatahan ngojai kamari, sanes bade ngaburukan, sanes seja ngaguruan, namun ieu mah sejaba bagi naon rupi anu kantos ka aos, anu kantos ka kuping, anu kantos ka alaman ku sim kuring malah mandar aya hikmah sareng manfaatna kanggo wargi-wargi sadaya utamina kanggo sim kuring pribadi. Sakitu nu kapihatur dina video bagian kahiji, insyaallah engke urang lajengkeun dina video bagian kadua. Hatur nuhun kana sagaluri parhatosanana, nada tawakub tina kakiranganana, nada hapunten tina kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.